Si Kasep. Allah. Motor bau terus keuing. Teuing lah pamajikan geus apa-apa di buru motor. Ini make cutrai merosot. Kaki kabitan. Bagus suara aing lah. Teman we saking suara emas. Berhubung emas nama ke pasar kene lah, teuing lumayan we. Aduh, aing ka mas Joni yeuh. Jelema teh heran. Kita digal ka mencek kuari geus jam 12 yo. Kan bakal aing anu eta. Aduh, Joni sia. Kumaha hirup teh Joni? Untung aing ngasih puput. Aduh, si body mau hai. Aing Allah, daripada dia main lah aing. Kumaha ieu nya aing. Boga anak perawan aing ya. Aduh, Jakarta kene. Aduh, kumaha nya. Tapi aing sae sih ieu mah ieu tandang jeung dikawinkeun bae anak aing geus gede, si boha deui lah aing. Hiji anak aing teh kasakeun nya. Tuh. Aing kok dasar mungil. Kumaha masih ya. Kabar haji ya, kurang putih bersihan. Kan terka gerakeun deh itu jelas. Sekarang. Wala, baru ya. Man. Naon bos, pencitan apa? Geus hayu lu lah jangan. Tapi ieu meureun sakitu mah. Ayo Siap RT urang. Ayo orang pencit. Pencit di urusan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gantar awas. Satu jawab. Ya cicing awas leungeunna lecet yo. Naon lakuna ge ngan tukang aduk RT. Anaon yo? Iya mah, ayo mah heula ayo penting anu diomongkeun. Penting ieu mah urusan. Penting. Masalah lain. Lain tah mah ayo penting pokona mah. Ayo. Ayo man. Ayo. Anaon yo? Man, kan di man ngobrol man. Ada sopan ada bikin urusan awal man. Iya, teh. Baik tetepan boga anak perawan ya. Perawan anu di Jakarta. Saya tanam minat ya. Rombah. Rombah. Mukore ya arek naon ya ka dieu yo? Jadi tanam arek nyala mah. Mai di jinan teh ku PRT. Ieu mah kieu Pampura. Jadi si lomra ieu jadi ku PRT ieu geus didodohkeun. Jeung sa PRT? Wanian amat. Ari ngaranna mah ku ieu moal bejakeun kuari-kuari mangan aya bae pokona mah. Teh ngaranna. Moal bejakeun. Pokona mah aya bae didodohkeunna. Maaf, aja sorangan. Ari nampun sorangan mah geus cocok. Geus aya pilihan di urang mah, geus aya. Jadi mah hampura. Lamun kayak gitu ulah sakaman. Nitip aing kasihannya. Ulah kayak gitu. Ieu mah pilihan teh aing. Teh bisa gitu, sebutkeun bae arana. Karunya bos aing hayangeun ka anak sorangan. Sebutkeun bae arana, geus urang pencit-pencit burung. Oh, gitu PRT. Sebutkeun bae ngaranna saha. Tadi disebutkeun kurang di tangan kitu jalemana. Munggod, urang boleh bejakeun ka sorangan. Pokona mah aya bet pilihan di urang mah lah geus. Eta mah kitu bae lah, pokona mah hampura moal kurang diterima. Soalnya geus aya pilihan ate urang mah jirokeun ke si anu. Kekek kurang boleh bejakeun. Geus sakitu bae nya, nam ho. Oh, geus aya kitu mah teh channel lah aing dipundung ka PRT. Baliklah aing. Assalamualaikum. Bae ge. Salam. Aing sak di RT dah. Halah, geus lah. Hah. Saya man kira-kira jalan mana? Oh iya bos, teka hati ya. Astaan dari RT, brengsek belah. Gitu mau urang tangan belah, jalan mana? Kusukeun tadi lu sianya. Geus kalem bae urang asal era ada kandel bae kitu. Saeutik bener man ya. Mana? Uruskeun bae ka urang geus. Bajaan ke aing nya. Aing tanggung jawab mah. Aing lah. Geus urang bae. Astagfirullahaladzim. Aing boga gawean di kuari PRT. Aduh, pohon aing. Manik kula leut si awaknya loba pikiran kieu. Aduh, ieu beunang kita tunggulah.
nasib ya, apa pikiran tin mana baik. Oh. Aduh. Sama si Jodinya. Heran. Hei, Adis ya. Sama si Joni. Sebentar. Ye, sudah seberapa yo kuari aing heran tadi oh bae. Ya. Mas usia kade daya kan aing. Usia kuari susulan. Nah kadianya si Joni ya. Kan penting. Mereka itu kotor dong siang menggawean lah. Uru. Hei, adik kakak sejelas kabeh kemplang-kemplung mana kau jangkung dong. Lah, mas liar aing lah. Balik. Panas amat ya poenya. Katakan itu ke PRT. Enaon, Nyau. penting berenya. Aduh, aya Terus obrolan memang dia aku bae, mah. baik. Oh, jangan roh nitip oh. Terus dia hari itu dengar. Panas amatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye, di mana bae? Di Ngajar dulu tadi. Oh, diuk. Aduh. Dekon kuari sia. Jadi pan 10 bulan ti aing di gawe. Iya mungkin hari na gaji spesial ti aing. Kan cuma aing kieu ikas sia ieu. Nani Pak Teh? Iya, gue kepang kanak nih si berang si Yon. Enak gitu pun aja. Dari sana. Itu siapa? Jadi kieu ieu mah kasia. Pan sia mun kumaha tetep jadi ka aing boga gawe mesti 10 bulan kan. Mohon Pak Teh. Mun kieu ti aing mah aing pan salah aing harina boga karawan. Mun cuma ngekuaing teh dikasiapkeun jodohkeun nah itu teh kumaha ieu. Karena kumaha ya Pak RT orang teu ngarti. Jadi kieu tadi si Ijal ka imah. Jadi mana sarua deui ngalamar. Mun tetep ku aing ditolak. Soalnya aing nang ka hiji geus percaya ka sia, saya rajin jelemana. Atuh menurut saya kumaha eta ka anak. Kumahanya di orang. Nah, kayak orang mikir-mikir lah soalnya tambah kayak bae bro. Lain masalah kitu, dengekeun soalna ieu embe kebo sawah nu ngurus. Ya aing meureun sekolot kitu muka nama jadi ku aing pasan ka sia engke nalika sia geus ku pamajikan mah. Eta kumaha eta kitu. Olah PRT kayak orang mikir-mikir lah burung. Ai PRT are udah kejodohan yang orang mah. Ngan geus mikirna ulah kebal deui nya. Insyaallah orang usahakeun mal kebal PRT. Insyaallah lah. Oh, geus kitu mah ge. Geus kitu deui biar ngangon ge. Orang Ya. ngangon lanjut Oh, dan karabur mbak. Oh, Oke. Pamitnya. ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setan. Proyek etak yang karok nama ta. Bos aing sampai diterima ala ku si RT. Yo di horangan nom. Mau arek koy kalau kumaha ge. Blok parah nih kasih bos mau elah yuk. Setan halangan bae. Setan bangan geus teh enak si eta dak demi lagi. Semua lain ada shotgun bae mah, paling-paling we main di jalan lah. Iya main lagi enggak kumaha ge. Paling depan lah. Gila-gila deh. Berapa ya? Matahari mana ya? Sore masih kena mah. Ah, mana gembeh lah. Dah, hari ini mau ngalamun gede, diterima. Gua PRT. Goblok itu si RT. Gua hak dia ya. Sabar, sabar, Allah. Woi, enak dia Karman. Woi, lompatan segala situ. Ayo dia Karman. Gas dia kula dia. Oke, dalam bos. Ayo. Ngomong ini dah, jelas.
bos kebenaran banget poin ketemu ti dia. Tadi aing ngintip ti ditu tuh bangsa si RT tadi nu dresap ku dia teh bos kabok anakna. Dijual kon si Joni horangan makas kapangin ku mau kuai. Berarti eta jalma si Joni nya. Oh, geus kanyahwan. Geus kitu mah urang gebugan-gebugan, cepat-cepat beheungna. Arek burung. Ayo geus, di mana ku di posisi si Joni? Tadi mah menak di paling hiji tadi mah. Bener sih aman. Oh, bener orang asal penting memang Kang. Mah himurnya gede teh bener. Sedang lah weujeuna nyelap gitu estetik mah. Ayo lah berangkat lah gebugan si Joni lah. Bangong, brengsek si Joni. Aduh, bos, kunaon bos? Teman. Bos, si Joni, Bang. Aduh, kan urang tadi labuh, kurang labuh deui. Jaga urang lah. Joni bos mana mah? Joni. Cacat baik, tidak cacat. Buat sarangkan, koin golok deh. Ganeng. Naon dia orang, aduh asik armanan dia, aduh terkawai dulu, aduh tolong beli dia saha, aduh jadi amat ada Allah, aduh ya amat, aduh balik bela, aduh wawa nyeri, aduh ini amat suku, oh lu angkat si Arman, adek bila ada kuai, ngomong wangi mah. Semuanya mau naik PRT lebih jelas labu baik. Aduh, ini motor naonannya? Aya ban ngadat di olah aing bensinna tanah ieu apa kabalnya? Pak Gor sama si Joninya. Jon, tulungan coba yo. Aing berat motor taharan. Kuna sa Joni? Itu PRT. Hah? Itu Mulia nasi ayo. tadi ngajungkel Nganaon? di Lebak. Masa saya kenangon? Oh, Ngada dia sih mau ngalamun. boleh saat leur jalan. Ye, pernah coba aing sih. Aing saya ayo. Aman PRT. Pada berobat ke? Yang tenan naon kitu ieu. Benar. Benar. Oh gitu ya. Besok sih hai deh kan. Nah, PRT. Siang kayak mahala yo. Ya. Sekedong oh, aing tugas di sini ya. Siap. Oh, ngasih temannya. Ah, Beri saya yo. benar tenan naon teh. Beneran? Oh, beneran. Ya, siang sok ke tah. Benar. Siang berobatnya. Si kita gitu jong. Oh, Ya. none nya. Oh, makasih ayo. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Di amat awak. Adilan lain. Ya Allah, kunaon hirup kita ieu. Dasar boga hutang ka bos jalan, tapi bos jalan di si Karman kerja sama ya. Aduh, aing lieur dulu. Nak bebeja ragu ku PRT. Terus laju nama kieu bae lah bulu. Ulah terus terang semput-semput bae. Kurang sih Joni. Tenang, Ceng. Tuh tenanan tuh. Bener tenan Oh, bener tenanan. Bener jinjo. Tenanan awak doang itu hari. Bohong, dia pemali. Tuh tenanan. Usaha geura jujur. Itu tenanan atas tadi kan ada kajungkal di Bohong. Citurah. Bohong. Bener tenanan. Sok bohong pemali. Kunaon? Terus aja kayak mabe kalau ceritakan. Hujan. Kadiki kaliki. Mohon. Aduh. Lagi kunang. Ki. Kumanya. Tapi aki jujur banyak kumanya. Ulah biarkan ke PRT bela orang hiji. Si RT ya kan? Kurang kunang. Jujur be jujur. Kumanya Belajar izin bohong. orang. Oh, izin. Iya ya.
Iya orang Joni nanti jodohkan anak jeung anakna Pak RT. Tapi Joni resepna ka anak Kiomo Karin. Cenah si Karin mulai diganggu jeung keur dikobong. Aing si kunang-kunang ieu. Iya. Balik mantu sangon embe. Aya si Karman jeung Bos Ijal ngaroyok urang tadi di leuweung. Hajo. Urang ya dikoroyokan kuduaan. Untuk mah kan. Tadi urang nanti penyit oge ku si Karman Si ki. Karman, si Karman anjing kitu buku mah. Galak. Mangkana urang alhamdulillah ya masih hirup. Hajo. Dut balik ke si Karman. Awalnya mau wani, yang penting ulah make pakarang we. Pakarangnya. Ih kusina ka Bos Ijal sieun urang ka Bos Ijal mah ieu. Polisi mah urusana. Badut papan seorang panjelema kos kieu nya. Tenang lah ayo, hari kita umpan aki oke geus diceritakeun ku urang. Nah. Si Bos Ijal kan boga hutang urang lain ya. Terus Bos Ijal ngeroyok urang. Geus tangkeun si Karman we geus. Oke, jangan sekarang Aing bae. belut mah tenang. Ayo. Ayo. Dang berkarya kecil ya. Coba Bos Ijal kumaha buah kepelakan mea teu semelakna. Gitu ki jalan mana Ban. Woi, Wah, belang amat ya. Kadiceng. Oi, kalem mak, kalem. Wani ulah make golok, mun naik lepaskeun eta golokna. Saya masuk ke Adil make golok mah, wanina make golok doang, wanina tangan kosong. Sia wana sok make pakarang. Atuh sia mah dua anjing licik, tekar. Terus ki aki be urang mau nyerahkeun ka aki lah. Ih, pan sia mah kitu. Teu mau pan ki urang ngiri ya kok. Ah, ini cicing irinya. Taman iya. Yang salah dia bagong. Ki, banget ki. Rasakeun di golok setan lain. Tadi ya dia nih lah. Modar dia Arman. Oi, enak yo. Ulah mau teh.